Indit sholat Idul Adha berjamaah, tuluy balikna nempo anu kurban, lohorna nukerkeun kupon ku daging kurban. Heeh nya guys, alhamdulillah we ning ieu geus tepung deui ka sholat Idul Adha teh teu karasa waktu ka waktu teh. Taun ka taun teh. Asa cikene sholat berjamaah Idul Adha teh ayeuna geus Idul Adha deui. Tuh nya guys, ieu teh samemeh ka masjid teh abi teh nyalamper heula we ka orang wetan. Heeh atuh da ame aya batur geuningan ari sosorangan mah sok asa era. Ari kieu mah geuningan asa teu era ari babarengan mah. Nya guys, ari sholat Idul Adha mah geuningan dan teu sapinuh keur sholat Idul Fitri. Rada beurang inditna oge henteu pinuh teuing we atuh. Pasti kabagean tempat beda deui jeung Idul Fitri mah geuningan sangkilang tanginas oge sok pasedek-sedek. Tuh nya guys, ieu teh singkat caritana geus beres we sholat Idul Adha na teh. Heeh nya guys, alhamdulillah we ning ieu bisa ngalaksanakeun sholat Idul Adha. Mudah-mudahan we atuh tahun hareup oge sing bisa ngalaksanakeun deui sholat Idul Adha. Sing sehat, sing paranjang umurna we nya guys, ame bisa papanggih deui jeung tahun hareup. Amin. Tuh nya guys, abi teh geus disalin teh tuluy we ieu teh ka parkiran. Heuh atuh da hayang nempo teh anu kurban, hayang nempo sapi keur disembelihna. Ari pek eta geuningan keur suksak sisik nya geus we abi teh mantuan heula sakedeung tadi teh. Tuh nya guys, eta parawan keur ngomongkeun meureunankeun kembae antepkeun we. Geus biasa geuningan eta ku barudak eta mah. Singkat caritana deui ieu teh nya guys geus lohor deui we. Heeh nya guys, da satadina mah abi ka dieu teh rek nyokot bagean abi we ari pek geuningan titah ngabagikeun ieu. Da sabenerna mah tadi sapi geus dipencit teh geus we balik ka imah. Heuh atuh nya guys, da naon geuning cicing wae di dieu mah asa era geuning atuh ngajejentul we siga anu ngadagoan hayang dibere dahar. Cuma eta we tadi teh bantuan suksak sik hungkul nya guys bari ngadagoan sapi anu disembelihna. Heuh atuh da niat ka dieuna oge satadina mah hayang nempo eta we geuningan sapi keur dipencitna. Tuh nya guys, ieu teh geus datang geuning panitia anu lainna nya geus we abi teh ayeuna mah bagean nukerkeun kupon anu abi. Alhamdulillah we nya guys, ayeuna mah geuningan aya wae anu kurban. Da taun-taun anu katukangna mah tara aya kurban sapi di kampung abi teh.